Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ku bergantina tahun umur urang teh nambahan paningal ngabureman tanaga ngurangan pangdangu oge ngurangan rambut ngabodasan waos ngurangan tetapi aya nu nambahan nyaeta maksiat kalakan nambahan tapi sok sanajan kitu urang ulah leutik harapan sabab nu penting urang nurutkeun kana aturan pangeran insyaallah urang manghirup kanyamanan. Sabab dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Gunakeun manfaatkeun 5 perkara samemeh datangna 5 perkara. Sababaka qabla haromika. Gunakeun waktu ngora samemeh datangna kasempitan jompo. Jadi mangpang ora urang ibadah maksimal, ibadah anu 5 waktu ditambah sunahna, komo deui ibadah anu seperti ibadah urang ka tanah suci. Nah, ka Baitullah eta merlukeun pisan kasehatan, kajag-jagan. Sabab lamun ngesepuh mah komo bari jeung jompo hawatos bahkan bisa ngerepotkeun kanu sanesna. Sok sanajan memang mangga wae silakan aja itu sok arek ngora arek kolot ke eta balik deui kana takdirna. Tapi lamun tiasa milih mah mending keneh waktu ngora sabab jag-jag walingkas. Tuluy anu kadua nyaeta waginaka qabla fakrika. Gunakeun kasempetan boga harta samemeh datangna kasempitan kapakiran. Umpama urang keur dipaparina rezeki anu loba, usaha maju, loba harta, manfaatkeun eta harta dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Harta anu ditasarufkeun di jalan Allah sabab sajatina eta anu bakal nyelametkeun urang. Mangpeung boga milik berbagi atawa urang rezeki melimpah masumbang masjid atawa ngadamel majelis taklim atanapi hal-hal anu ngajadikeunna urang meunang ganjaran. Tuluy nu katilu nyaeta wa farogoka qabla suglika. Gunakeun kasempatan waktu luang samemeh datangna kasibukan. Mengpeung loba waktu luang manfaatkeun dina ibadah anu wajibna oge anu sunahna. Mangpang keur nganggur komo bulan Sawal mah usum nganggur ka manfaatkeun ibadah teh. Sabab lamun keur sibuk mah masih keneh alus lamun bisa ngalaksanakeun kawajibanna ge hungkul ge. Sok pabeulit urang mah ku urusan dunya. Tapi dalah dikitu ge anu wajibna mah ulah ditinggalkeun. Tah ku kituna mengpeung loba waktu luang tah waktu luang-luang eta manfaatkeun kana hal-hal anu positif. Sabab panguntung-untungna jalma mah khairukum man tolaa umuruhu wa sanu amaluhu. Utamana jalma mah nyaeta anu bermanfaat pikeun orang banyak. Tuluy anu ka opat nyaeta wasihataka qabla sakomika. Gunakeun waktu sehat samemeh datangna kasakit.
mengpeng sehat mengpeng jagjag urang ibadah anu maksimal nu 5 waktuna ditambah pasunahanana sabab lamun geus gering mah repot. Ayeuna mah bororaah anu gering anu cager ge ari ngadul mah komo bari ngadul bari gering. Jadi manfaatkeun waktu keur sehat dipake hal-hal anu bermanfaat, dipake orang maksimal ibadah ka Allah. Tuluy nu kalima nyaeta wahayataka qabla mautika, gunakeun kasempatan waktu hirup samemeh datangna maut. Mengpeng hirup kasempatan urang beramal, lobakeun amal ibadah. Sabab ari jalma mah sanggeus maot teh lain ngan saukur bilatungan, tapi aya balitunganeun pertanggungjawaban sawaktu hirup di dunia. Jadi mengpeng keneh hirup, mengpeng keneh urang bernapas, manfaatkeun dipake ibadah ka Allah. Sok sanajan urang ayeuna nganafakahan anak rabi ge eta ge sami ibadah. Jadi geus maot mah geus tamat, geus beres, geus ngeusan. Tah ku kituna hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina hal ieu manfaatkeun teh 5 kasempatan teh hartina manfaatkeun kana hal-hal anu positif. Lain dimanfaatkeun mangpang-mangpeng jadi pamimpin, mangpang-mangpeng jadi pejabat, hayu korupsi lain model kitu, tapi manfaatkeun dina hal-hal anu positif. Boga harta tasarupkeun di jalan Allah, mangpeng sehat samemeh datangna panyakit, mangpeng boga harta, mangpeng hirup, mangpeng ora, manfaatkeun waktu-waktu urang neangan karidhoan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.